Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-shalah ila akhir ayat. Al-mukarram al-mukarramun, para bapak ibu sadayana, wabil khusus reng-rengan DKM nu kusim kuring dipihormat. Para ibu sadayana nu sami rawuh hadir, alhamdulillah syukur nikmat ka Allah dina wengi ieu dintenan rungi Rebo kaping 27 enjing penginten. Urang sakedap deui kanggo pemilihan pamingpin urang sadayana, baik di wali kota oge di provinsi. Mudah-mudahan para bapak ibu sadayana ieu pilihan pikeun urang sadayana nganterkeun kana karidoan Allah Subhanahu wa taala, ngabentuk pamingpin anu soleh, nu amanah, nu nyaah kanu jadi rahayatna. Kalayan mudah-mudahan enjing dina waktosna utamina mah sehat sehingga tiasa ngalaksanakeun bentuk kewajiban urang. Yakinkeun ibu perkara nu dipilih ku urang saha bae, yakinkeun eta nu paling sae numutkeun urang. Niatan bismillahan kanggo milih pamimpin anu bakal mimpin urang. Mangga bu, perbedaan terjadi permasalahan. Kalayan nu paling utama Allah Subhanahu wa taala teu nyieun hiji tapi nitah ngahiji. Jadi bu, sekali deui teu nyieun hiji tapi nitah ngahiji. Rupi-rupina manusia hijikeun dina majelis taklim, hijikeun dina kegiatan kasayan, hijikeun dina kahirupan anu nganterkeun milari ridona Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui niatan urang ngabismillahan hoyong mimpi pamimpin anu sae. Shalawat salam mudah-mudahan salamina tercurah limpahkeun kanu janten pamimpin salam dunia. Anjeunna pola tina papantunan hirup pamatri diri geusan ngabakti kadat ilahi robbi. Teu aya deui pamimpin anu sae, naon pamimpin negara nya pamimpin agama, buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram al-mukarramun, dina ieu kasempetan urang neraskeun hanca pangaosan. Wal maqalatu sadisat asyara, maqalah nu ka-16. Inna sahwata tusirul muluka abidan was-sabra yusiru abida mulukan. Diucapkeun, dicarioskeun inna sahwata, saestuna sahwat, tusiru eta ngajadikeun al-muluka ka pirang-pirang raja, abidan jadi abid. Wasobru jeung ari sabar. Wasobro panginten tadina ana sahwata, berarti wasobro jeung saestuna sabar. Yusbiru eta ngajadikeun sabar al abida kajalma abid mulukan jadi raja. Para bapak ibu sadayana dina ieu katerangan nu kudu dibahas hiji sahwat dua sabar. Naon cenah Bu? Hiji sahwat dua sabar. Naon ai sahwat teh?
Ibu gaduh syahwat. Bapak gaduh syahwat. Naon atuh syahwat teh? Urang teh apal naon, apal ngaran tapi teu apal naon definisina, ta'rifna. Oh, nafsu cenah Ibu. Ai nafsu jeung syahwat beda teu, Bu? Beda, Bu. Ai syahwat mah Ibu teh nafsu dorongan. Pikeun hubungan nafsu identikna sareng syahwat. Nafsu syahwat, nafsu seksual. Naon cenah, Bu? Nafsu seksual, mencari fisik, Bu. Ibu-ibu lamun teh mah ditaros tangtos lamun pameget hoyong nu kumaha, Bu? Hoyong nu kasep, hoyong nu ganteng, hoyong nu jangkung badag nya Bu nya. Heg sehat si etana nya begitu. Aya jangkung badagnya, kasepnya sehat tapi si etana teu hudang kersah henteu Ibu. Henteu nya Bu nya. Naon sabenerna mah eta syahwat. Syahwat mencari mencari kepuasan fisik itu syahwat. Lamun pameget hoyong naon, hoyong nu geulis. Hoyong nu geulis Ibu. Lamun Ibu naros ka ustad resep nu geulis, sarua resep Ibu. Nah, normal. Berarti lamun ibu-ibu gaduh caroge, resep ka istri normal tuh, Bu. Nyakeun bae nu ulah mah resep ka lalaki daripada Pak Ustadani resep ka abdi teu hayang teuing. Naon margina? Di dieu syahwat itu dorongan nu aya dina diri manusia, nu ku Allah diteunden dina sifat manusia. Kapan dina diri urang teh Ibu aya akal, pikeun mikir nafsu jeung syahwat nu ngajadikeun gogoda dina ibadah. Kade nu ngajadikeun gogoda ibadah teh lain naon? Lain wungkul ayeuna setan, ternyata nafsu jeung syahwat oge ngadorong manusia sok ngalaksanakeun kawonan komo nafsu. Jadi naon, Bu? Jalma nu nuturkeun syahwat di dieu didugikeun inna syahwata saestuna syahwat tusiru ngajadikeun al-muluka karaja abidan jadi abid. Jadi raja ge jadi hamba cenah Ibu. Man ahabba hadisna fa inna man ahabba saestuna jalma nu mika cinta kana hiji perkara fa huwa maka eta jalma abduhu jadi hambana. Uyani man ahabba sayan fa huwa abduhu. Sajalma nu mika cinta kana hiji perkara, mika resep kana hiji perkara, maka eta teh bakal jadi abdina, bakal jadi abidna daek di kitu kieu ge. Sok Ibu kapungkur emut keneh Bu keur ngora. Mun Ibu hoyong tuangeun, hoyong leueuteun kira-kirana ku salaki urang baheula boro-boro beurang peuting ge pangmawakeun. Terus Bu kitu. Jadi Ibu manusia mah ketika jadi jalma nuturkeun syahwat mah bakal jadi naonna? Abidna. Tingali Ibu dina nalika syahwat didugikeun dina katerangan jalma nu nuturkeun kana syahwatna bakal ngalaksanakeun, bakal meunang karugian nu kacidageungna. Naon Bu karugian? Karugian pikeun diri. Sok punten nu nuturkeun syahwat Ibu punten Bu. Kira-kirana Ibu nu nuturkeun syahwat lamun pameget tecekap hiji istri, tecekap hiji nu aya di bumi sehingga milarian salain tinu halal. Aya teh aya nu kitu Ibu. Aya teh aya di urang. Teu ayanya, insyaallah teu aya di urang mah. Tapi Ibu eta teh aya di mana-mana manusia nuturkeun syahwatna. Da ayeuna mah teu kawas kapungkur atuh punten-punten. Kapungkur mah Ibu di hotel saurna, di taman-taman kota saurna, seueur jalmi-jalmi anu naon ngajualan pikeun naon yang hareupan jalma nu hayang nuturkeun syahwatna. Matak sok deangan awewe naon Bu cenah Bu? Awewe naon Bu nu kitu teh Bu? Naon Bu? Naon ngaranna baheula mah disebut naon? Kan? Nu coraling. Ucing gering. Oh ucing gering, aya ucing gering Bu. Kalau nusan abdi gaduh ucing kamari, gaduh genep siki dicana ka ditu tukang gobras 5 siki. Ibu bisi peryogi aya hiji deui Ibu.
Ucing gering cenah Bu. Cik kira-kira na ucing gering neangan saha? Neangan jalu nu gering deui wae nya Kang. Jadi kapungkur punten-punten abdi nuju kuliah Pak Ustadznya. Abdi sok nuju kuliah kapungkur neliti sanes neliti meureun. Ngabring aya jami nu penelitian ka jama ka tempat-tempat naon? Tempat-tempat WTS. Naon cenah WTS teh Bu? Wanita tuna susila, wanita tukang salak gitu. Jadi eta awewe teh nuturkeun kana syahwatna punten Bu. Jang dirina rugi Bu. Jang saha Bu? Eta mah lain wungkul nafsu syahwatna bisa bae nuturkeun pangabutuhna. Tapi seseueurna mah Ibu nuturkeun jalma berpikirna naon? Syahwat di dinya teh jangka pendekna naon? Minimal jalma nu nuturkeun kana syahwatna bakal meunang karugian sabab geus teu mikir Bu. Jalmi nu geus naon punten? Jalmi nu geus nuturkeun syahwatna akalna geus teu jalan. Bakal lamun ningali sato mah Bu, ningali sato nuturkeun syahwatna, kan aya nafsu syahwatna nya sato. Kira-kirana Ibu upami ucing upami gaduh ucing Ibu, kira-kira naik boga anak bikang eta jaluna kumaha? Da pasti naon? Lamun eueuh bikang pasti anakna ge dinaon deui Bu? Direunehan deui. Naon sababna syahwat nu teu dipikiran ku naon? Ku akal jeung teu jalan, teu gaduh, teu boga akal da ucing. Nuturkeun syahwatna Ibu, di dieu didugikeun jangka pendekna jalma nu nuturkeun syahwatna leungit akal naonna? Akal sehatna sehingga teu berpikir nu naon manfaat jang dirina madarat jang dirina. Padahal mah kacida jangka pendekna manehanana bakal naon ngarasakeun di mana-mana jangka pendekna moal aya katenangan. Jalma nu kitu punten Ibu, hubungan suami istri di bumi kira-kirana 10 kali jungkelan aman moal Bu? Sieun moal Bu? Teu sieun da naon? Da geus puguh halal, tapi jalma nu kitu Ibu komo tempatna nu tempat teu naon mah sieun teu tenang ieu. Jadi jangka pendekna beh dieuna kumaha moal ngarasakeun katenangan, pikeun dirina bisa bae kakeunaan panyakit. Nu paling rugina mah tadi syahwata tusiru muluka abidan. Jadi raja oge bisa jadi hambana. Maksudna jelema nu nuturkeun kana syahwatna bakal geus teu mikir sehingga kumaha dirina bakal jadi abidna. Contona kumaha heula teraskeun. Nu kadua sobar. Sobar naon nu? Sobar adalah di dieu sobar tina naon? Wasobru yasirul abida mulukan. Sareng ari sabar yasiru eta ngajadikeun. Wasobro jeung ari sabar yasiru ngajadikeun al abida ka abid malukan jadi raja. Tah Ibu, jadi urang teh kudu kumaha tuh ulah nuturkeun syahwat wae kudu sabar. Jadi kitu Kang, gaduh syahwat teh urang. Tapi kudu sabar. Komo gaduh bojona hiji. Pami nuju pamengan kumaha Ibu? Nuturkeun syahwatna da teu mikir. Wah. Sehingga kumaha teu saeutik jalma anu terperosok kana jurang kemaksiatan kusabab nuturkeun syahwatna. Jang dirina maka rugi, karugianana terus karugian sosial. Cik Ibu lain jang dirina wungkul. Ketika jalma aya jalma nu goreng kalakuanna sapertos kitu nuturkeun syahwatna boro-boro nu halal nu haram ge kumaneha dipaju, boro-boro anu naon Bu? Boro-boro pamajikanana. Aya dulurna, aya anakna. Kan ayeuna mah geus garelo jelema teh nuturkeun syahwatna sehingga naon? Anakna ge diperkosa. Aya Bu nu kitu Ibu, luka bener luka henteu na HP mah da seueurnya punya. Cerita-cerita nu sapertos kitu. Jadi jalma nu nuturkeun syahwatna punten Bu, hubungan sosialna ge kerugian sosial jalma geus eueuh harga.
Nu paling naon? Nu paling rugi na penurunan kualitas hirup na. Masa depanna ibu hancur. Punten-punten Bu. Ayeuna mah barudak ieu mah lain kolot. Da baheula mah atuh naon Bu, jelema nu tukang kitu teh kolot. Ayeuna mah ibu barudak SMP oge seueur, bahkan di Tasik ge aya, di Indihang ge kantos aya. Usia SMP sudah menjajakan dirina sakola kelas 2 SMP geus naon Bu? Geus ngajual dirina, geus ngalayanan 10 orang kelas 2 SMP Bu. Aya kantos kasus sapertos kitu. Naon nuduhkeun? Ayeuna mah Bu merajalelana sapertos kitu. Ayeuna mah teu katingali Bu, teu katingali. Punten teu katingali teh kapungkur makan aya tempat ibu nu ngaranna naon Bu? Tempat prostitusi. Baheula mah ibu di Bandung aya ngaranna naon Bu? Saritem si ibu meni kenalnya Bu. Teras di mana ibu di Jogja aya naon? Surabaya. Aya Doli nya Bu. Wah, seueur tempat prostitusi kapungkur. Ayeuna mah teu aya tempat prostitusi, tapi geus mulai ngajualkan syahwatna melalui aplikasi. Kade ibu syahwat teh lain berarti eueuh beuki seueurna teh. Usia SD ge aya, usia SMP ge aya. Punten ibu abdi makantos di jalan, wangsul di pangaosan ibu. Maneh ti mana? Ti ditu cenah Bu. Wah, eta mah awewena orang Ciamis, lalakina orang Tasik, bari budak awewena 2an, lalakina 5an. Kumaha masa depan anu kitu Bu? Maka hancur masa depan. Bahkan kade Bu dina kasus-kasus sapertos kitu, teu saalit jalma masa depanna boro-boro ning tamat sakola. Boro-boro ning hayang jadi dokter, boro-boro ning hayang jadi naon? Presiden atau jadi wali kota, masa depannya geus hancur kusabab nuturkeun kana syahwatna. Di dieu inna syahwata tusirul muluka, jalma nu nuturkeun syahwat raja ge bakal jadi abid. Maksudna kumaha? Anu hebat ge bakal jadi hina. Komo nu teu anu hina bakal tambah hina. Di dieu didugikeun, maka didugikeun Allah taro ila Yusuf wa Zulaikha. Nah teu ningali anjeun kumaha kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dia didugikeun wasobro jeung ari sabar. Wasobro jeung ari sabar yusiru ngajadikeun al abida seorang abid malukan jadi raja, mulukan jadi raja. Ibu tadina teh saha didugikeun bahwa Nabi Yusuf teh putrana Nabi Yakub. Anu kacida sabarna anjeuna ibu diantawis wargi-wargina putra Nabi Yusuf. Putra Nabi Yakub anu dialungkeun ka mana? Nu dialungkeun kana sungai, nu dibejakeun ka Nabi Yakub ku putra-putra nu sanesna bahwa anjeunna teh dihakan ku naon Bu? Serigala. Eta kumaha ibu tapi disalametkeun ku seorang ku naon ku para pedagang sehingga anjeunna dijual ka raja. Maka dina waktu sarita anjeunna sabar jadi jalma nu sabar. Sabar ibu sekian tahun saha Nabi Yusuf anjeunna dipitnah deui kang kumaha bahwa ngagoda saha Siti Zulaikha. Pada akhirna anjeunna kumaha sabar teu kagoda ku Siti Zulaikha jeung sabar kana pitnahan nu sanesna sehingga lebet ka mana Bu? Ka penjara. Ternyata jalma nu sabar yang hareupan musibah nu keuna, maka saha Nabi Yusuf dengan kesabaran ngajadikeun yasirul abida mulukan. Nu tadina naon Bu? Seorang jalma anu di penjara diletak pedahal mah di naon? Di fitnah jeung dicoba ku dulur-dulurna dina waktu alit dialungkeun kana sumur, oge geus dijual ka raja anjeunna dipitnah sehingga lebet ka mana? Lebet kana penjara. Anjeunna dina waktu sarita diterima dengan kesabaran. Buah dari kesabaran Nabi Yusuf jadi perdana menteri Bu. Nu tadina naon? Buah tina kasabaran. Matak jalma nu sabar mah Bu sikap nu paling dihargaan. Sok ibu-ibu punten,
ibu-ibu gaduh caroge, gaduh wargi, wargu tatanggi, eta teh ibu dicobi ku urang dikeheul kumaha ge sabar. Cik ibu resep jalma nu sabar, resep jalma nu gede ambek. Ibu-ibu resep sabar, resep kanu gede ambek. Ai urang resep ai urang gede ambek atawa sabar? Urang balikeun, lain ka batur tapi ka urang. Jalma nu sabar sikapna boga sikap sabar dina kahirupan bakal dihargai dina agama Islam. Sikap sabar mah Bu dina agama dina Islam diyakinkeun ku Allah bisa ngajadikeun jalan minta tulung ka Allah. Di surah Baqarah pami 3. Istainu bisabri wassalah. Istainu kudu minta tulung aranjeun kabeh bisabri ku jalan sabar wassalah jeung ku salat. Sabar teh Ibu bisa jalan, bisa jadi jalma naon Bu? Ngahasilkeun kana perkara nu dimaksud. Maka dina sarahna di dieu didugikeun bahwa jalma nu sabar, kalimatna di dieu bahwa jalma nu sabar bakal meunangkeun li'annal abda. Saestuna hiji jalma bisobrihi kalayan sabarna yanalu bakal menang mayurid naon nu dipikaharepna. Jadi sabar mah Ibu bakal ngahasilkeun naon nu dipimaksad ku urang. Ta kalimat nu sanesna ge ayat innallaha ma'a sabirin. Saestuna Allah sarta jalma-jalma nu sabar. Sok terapkeun dina kahirupan sapopoe. Kumaha carana? Jalma tani, tukang tani butuh kasabaran. Cik ibu ari tukang tani lamun melak pare cempare dugi ka panen sabaraha bulan. Di dieu mah tara teu aya nu nyerang di dieu teh aya. Serangna teu aya nya Bu. Uyani upami nyerang nancepkeun pare dugi ka panen sabaraha bulan? 4 bulan. 3 bulan satengah nu 80 hari, 100 hari, 110 hari. 4 bulan Ibu, 3 bulan satengah butuh kasabaran. Cik Ibu nyancepkeun pare kira-kirana langsung jadi pare henteu? Ngabinihkeun heula sabaraha poe. Eta geus jadi binih nancepkeun naon namina? Tanur. Ibu ngalaman tanur henteu? Aduh Ibu orang kota mah rek tanur tina naon nya? Tanur Ibu punten nu tanur eta Bu. Ternyata jadina pare jeung jadina jukut loba keneh jukut daripada parena. Matak naon Bu? Diramet. Ngaramet Ibu narongeng di sawah. Sabaraha kali Bu? 2 kali naon ngarametna, 3 kali ngarametna digemuk. Dinaon deui? Diramet, digemuk. Terus 2 kali mah diantep Ibu, didinya teh masih keneh nungguan. Nah rek aya cai, geus aya cai, nah henteu ku wereng, geus teu aya wereng, nah teu aya naon, beurit atanapi godaan-godaan nu sejena, atanapi hama-hama nu sejena. Butuh kasabaran. Pan aya nu kieu ngareunah cenah nu tani mah boga harta beas mahal, abi mah mahal, beas teh teu kabeuli. Atawa beas teh eceu mangareunah sagala ge ngareunah nu boga sawah mah. Tanya ka nu boga sawah, capek melak sawah, melak naon teh, melak pare teh. Ceuk nu tani kumaha? Ngareunah keneh ibu, ngareunah keneh uwa, ngareunah keneh eceu, mending dagang. Dagang mah balanya isuk-isuk, sore geus beak balanya deui. Emang kitu tukang dagang? Allahu Akbar ngaran dagang sapoe 2 poe sabulan 2 bulan mah can laku. Komo jual beli naon hayo dagang asin hayo we ngeprukan. Naon nu datang teh lain jelema tapi nu datang teh kalah laleur. Eta nu tukang pakaian Ibu zaman ayeuna komo tukang pakaian seueur online Bu. Kira-kira na Ibu di mana? Di Cikurubuk atawa di Pancasila atawa di Indihiang. Nu dagang pakaian lobana naon eta teh loba nilepan atawa loba bati nu nilep. Nu puguh mah loba nilepan we lamun nempo wungkul dilepan jadi henteu. Teu cukup Ibu jalma hanya dengan modal tapi butuh kasabaran.
Tukang dagang ayeuna sami ibu untung paribasana datang modal oge. Boro-boro modal bati ge boro-boro bati modal ge teu datang. Aya ibu nu dagang mang tahun-tahun CF aya teu aya. Aya tukang tani nu tinggal daki we beak ladang naon, ladang ka sawah, ladang naon teh punten ladang panen teh beak deui dipake gemuk, beak deui dipake naon, butuh kasabaran Bu. Tukang dagang butuh kasabaran, tukang tani butuh kasabaran, rumah tangga oge butuh kasabaran. Cing ibu cek ibu jeung bapak-bapak kira-kirana capek ibu-ibu capek bapak-bapak. Capek saha ibu? Capek ibu-ibu da ibu-ibu mah gawe we. Lamun dibalikeun kira-kirana ibu jadi bapak-bapak, bapak-bapak jadi ibu kira-kirana kuat poal ibu neangan duit. Bingung deui wae. Bapak-bapak nak jadi ibu-ibu berat, naon? Ibu-ibu jadi bapak-bapak berat. Geus dibagi-bagi kahirupan mah. Ngan sadaya ge butuh kasabaran. Di dia didugikeun tukang dagang butuh kasabaran, tukang tani butuh kasabaran. Ternyata ibu anu masantren ge butuh kasabaran. Sapoe dua poe inget ka kolot ibu leweh we di juru. Ingat wae ka kolot ibu, sabulan 2 bulan geus datang betah budug ibu saleungeun-leungeun. Geus beres leungeun teh sugan teh kabeh sawak-awak ibu butuh kasabaran. Mun teu sabar makan balik we geus teu init deui. Moal jadi ibu ajengan teh moal jadi ustad teh moal jadi kiai teh. Deui masantren sabulan 2 bulan mah wah. Tukang dagang ibu, tukang tani sarua nu masantren sami, nu sakola ge sami, butuh kasabaran. 3 tahun Bu, punten ibu SD wungkul sabaraha tahun, 6 tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun. Sabaraha tahun butuh kasabaran Bu. Jadi sadayana kahirupan butuh kasabaran. Jalma nu sabar di dieu didugikeun wasobro yusirul abida mulukan. Seorang jalma nu sabar bakal jadi abid ge bakal jadi raja. Seperti saha Nabi Yusuf alaihissalam, anjeunna dicoba dengan kesabaran pada akhirnya jadi raja. Ta urang oge ibu kumaha aya paribasa, kumaha Bu? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Jadi kudu capek heula, kudu butuh kasabaran. Di dieu disabar saur katerangan li annal abda saestuna hiji jalma yanal bisobrihi kalawan sabarna yanalu bakal menang mayurid naon perkara nu dicita-citakeun. Jadi modalna kudu sabar. Nu sabar mah sok subur cenah Bu. Cek ibu teh da sabar mah aya batasna. Da naon Bu ditincak-tincak teuing mah cenah anu kitu lain. Ditincak-tincak teuing mah sireum ge ngegel. Eta teh jang ibu-ibu nu sok make dalil sabar teh aya tungna. Peda mah sabar mah teu aya tungtungna. Salagi urang hirup pasti bahagia dan derita akan saling berganti. Sabar mah pasti kudu aya. Sok ibu jadi budak buduh kasabaran naon Bu? Kasabaran kudu daek sakola. Lamun ibu-ibu bapak-bapakna geus karolot butuh kasabaran ngurus budakna. Lamun geus kolot budakna geus garede maka kolot butuh sabar ku panyakitna. Geus kolot ibu budak geus eueuh. Naon deui ibu pagawean geus eueuh, datang teh panyakit butuh kasabaran. Mata kahirupan mah kitu dicobana. Bu, tingali murang kali. Waktu aya lalu asa budak maek ulin ge nya Bu. Waktu aya sehat aya, budak mah sehat langka garering SD SMP mah. Naon Bu? Waktu aya, sehat aya, naon eueuh? Duit Bu. Budak mah teu bisa neangan duit. Rizkina milikna dipasihan ku kolot.
Cik lamun geus dewasa semacam abdi meureun Bu. 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun geus garawe. Naon Bu? Sehat alhamdulillah sakieu mah. Duit aya sok boga wae. Nganu eueuh teh naon? Ternyata yang hilang teh waktu. Meni eueuh waktu hayang panggih jeung kolot gara rese. Naon sababna? Dengan kesibukan. Matak abdi mah gawe teh dateng hayang naon? Hayang nyalse tapi duit loba. Nah gitu. Sabab waktu yang hilang itu waktu. Ibu punten sok aya nu hoyong penak jeung budak hese mulang. Punten bahkan batur malain kalu hese budak Bu hayang panggih jeung budak jeung pamajikan hese. Waktu nage sibuk ku pagawean bahkan aya jalma nu gawe beurang peuting dina jero taneuh we Bu. Aya tukang beurang peuting ka jero taneuh. Tukang ngagali ibu ngagali emas teh di taraneuh we di harana. Tara ningali matahari peuting dari pake sare. Seueur jalma nu kitu. Duitna loba aya. Awakna sehat, sehat. Ngan waktuna teu kaburu panggih jeung kolot-kolot acan. Ngan kemun geus karolot 58 tahun kaditu, 60 tahun kaditu pagawe ge dipensiunkeun. Ngan wayahna geus pensiun, duit boga, waktu aya, ngan sehat geus mulai berkurang. Nu geus karolot mah naon Bu? Sehatnya Bu. Waktu aya Bu laluasa teu? Laluasa. Teras naon deui? Duit boga aya wae, tapi nu teu aya mah naon? Sehat mudah mulai berkurang. Itu Bu kahirupan mah bakal dicoba. Matak lamun tadi nyebut sabar naon aya tungtungna. Sabar mah teu aya tungtungna. Da Allah sabar teh bakal ngajadikeun ku eta sabar teh berakhir kahirupana, berakhir naonna kasulitanana. Jadi lain sabarna nu leungit mah, tapi kasulitanana. Di mana-mana manusia menghadapi dengan sabar, di dinya Allah bakal maparin naona ganjaranana. Mata kalimatna geuning Allahumma ajirna fi musibatina mun dina nalika musibah. Tak sabar teh lain wungkul dina musibah. Kapan sabar teh geuning ibu naon? Butuh kasabarannya tadi tukang dagang, tukang tani, tukang buburuh, tukang ibadah ge butuh kasabaran. Ibu-ibu lamun teu sabar geus balik teh lila-lila teuing ngaji teh geus hayang balik. Gitu Bu. Jalmi-jalmi naon ibu nu salat butuh kasabaran, hudang ti peuting teh berat. Butuh kasabaran. Oke musibah teh berat Bu. Datang musibah berat. Cing ibu berat mana? Berat taat, berat musibah sabar. Taat teh butuh kasabaran. Ayeuna butuh teu kasabaran Bu. Geus hoyong uih teu Bu ya? Geus hoyong uih Bu? Butuh kasabaran. Dina taat butuh kasabaran. Ngawulaan salaki ibu butuh kasabaran. Butuh ngurus budak butuh kasabaran. Butuh kasabaran selalu ada dina taat. Oke kasabaran dibutuhkeun dina nalika dina ninggalkeun maksiat. Ibu-ibu tak gaduh cangkem, gaduh baham, kira-kirana osok ngobrolkeun batur Bu. Sering terang eta dosa. Eureun atawa kagok. Ternyata sabarna tina ninggalkeun maksiat teh hese. Punten ibu-ibu, aya nu resep bapak-bapak jeung pamuda. Ieu mah heureuyan we. Naon ibu? Masang slot judi online pirage 1000, pirage 2000, lah pirage. Da ibu ngeureunana teh hese mun geus meunang mah komo. Padahal mah meunangna sakali rugina 2 tahun. Abdi kantos ngobrol mangcing teh pernah menang kantenan Ustad menang cenah abdi. Sabaraha? Menang 750.000 cenah sakali. Menang 500.000 sakali berarti sabaraha? 1.250.000. Ai masangna sabaraha? 5.000 sapoe. Geus sabaraha kali aya 2 tahun mah hitung ku ibu. 5.000 kali sabaraha sabulan we 150.000 berarti 1.800.000 satahun.
geus 3.600.000 modalna, meunangna 1.250.000. Naon Bu? Da geus resep. Geus resep. Ternyata ninggalkeun karesep teh butuh kasabaran. Ninggalkeun maksiat teh butuh kasabaran. Aya deui menang musibah. Tah musibah ran. Abdi teh namanya teh ka dieu ge kana eta kana mobil. Da motor aya nu nginjeum teu bebeja. Wengi Bu jam duka jam sabaraha jam 3 penginten. Tah butuh kasabaran. Jadi ketika orang kehilangan sesuatu itu butuh kasabaran. Termasuk musibah datangna naon? Teu damang. Cing Ibu, keur teu damang urang kira-kirana loba ngeluh atanapi loba istighfar Bu? Seueur istighfar seueur ngeluh. Ngeluh kan cik Ibu, lamun Ibu gaduh nu teu damang, tuluy ngeluh wae, rudet resep ngurusna. Gaduh caroge, gaduh kolot, anu teu damang tapi ngarasula wae, amek-amekan wae, Ibu resep ngurusna atawa rudet? Rudet. Ari urang kira-kirana mun keur gering hayang ngarasula atawa narimakeun? Pan loba kala ngarasula we amek-amekan kieu wae. Peda mah kanyaah ti Allah. Teu aya hiji musibah saur katerangan dina hadis, teu aya hiji musibah nu keuna ka jalma nu mukmin diterima dengan sabar. Teu aya hiji naon? Teu aya hiji kasaean nu ditarima ku mukmin kecuali kaikhlasan. Teu aya nu ditarima dina nikmat ku jalma mukmin kecuali ku syukuran. Mata hebat kacida jadi jalma anu mukmin. Sabab tidak pernah masalah, tidak pernah jadi masalah, tetapi semuanya jadi ibadah. Eta jalma nu mukmin. Uyan Ibu, jalma nu mukmin mah sadaya jadi ibadah. Keur gering sabar, keur sehat syukuran, keur taat ikhlas, keur meunang dosa geuwat gawe tobat. Makana teu aya pikeun jalma nu mukmin mah naon teu aya jalma nu mukmin mah kecuali pahala. Jadi pahala mah kan selalu terus. Sehingga cenah Bu, pahala teh ulah kosong dina awak urang, napas kaluar jeung lebetna napas urang sing jadi ibadah. Ai tadi Ibu renghap ranjung ti jam sabaraha ngaos? Kira-kirana Ibu ayeuna napasna sabaraha kali napas urang? Ayeuna narapas henteu Ibu teh? Napas karaos henteu Bu? Karaos. Kusaha dinapaskeunana? Ku Allah sok we tahan ku Ibu 10 menit we. Napas diatur ku urang. Di dieu periogina urang sadayana ningali kana beberapa keterangan makalah nomor ka 16 tadi ternyata nuturkeun syahwat teh Ibu ngajadikeun naon Bu? Raja ge jadi abid. Maksud raja jadi abid teh jadi jalma nu hina Bu, lamun jalma nuturkeun kana syahwat. Biasana mah Ibu syahwat termasuk naon kecenderungan ka istri, kecenderungan ka pamengget. Ibu aya paribasa geuning. Di luar mah jenderal, datang ka imah mah payunan istrina jadi kopral. Di luar mah singa, di jero mah di imah mah ucing hareupeun pamajikan mah. Jadi naon sababna? Sabab jadi lain nuturkeun kana syahwatna eta mah. Sabab lain naon Bu? Intina syahwat itu nuduh ngajadikeun naon? Raja ge seperti abid. Seperti tadi Siti Zulaikha anjeunna tina kawit-kawitna bakat ku cinta ka saha? Ka Nabi Yusuf anjeunna dugi ka teu emut kana dirina sehingga ridho nungguan Nabi Yusuf sampai tua Bu. Sehingga diseungseurikeun ku nu sanesna. Tah makana Nabi Yusuf teh mujizatna ngembalikeun kageulisan saha? Siti Zulaikha nu pada akhirna janten istrina. Itu sekali deui. Kumaha Bu? Syahwat. Jalma nu nganterkeun kana syahwatna bakal jadi hina, walaupun raja bakal jadi abid. Seueur nya punya
zaman nuturkeun hawa nafsuna ger sae-sae jabatanana ku istri hancur gitu kan. Seueur Bu, seueur anu naon ku artis-artis nuju sae-saena nuturkeun kana syahwatna hancur. Aya deui nuturkeun kana syahwatna da ibu punten aya syahwat mah teu naon teu pancakaki rek kanu ngarti rek zaman nu teu ngarti termasuk aya jalmi nu ngarti disebut ustad meureun kagoda ku nafsu kagoda ku syahwat sehingga aya anu dugi ka naon Bu menggauli santrina dugi ka lebet ka penjara aya Bu dugi ka dilaporkeun seperti kitu jadi syahwat teh Ibu ku urang kudu diatur kudu dilawan kudu disalurkan sesuai sareng kakedahanana sehingga sing jadi gambaran Nabi Yusuf nu tadina diuji dengan kesabaran maka jadi raja tapi teu saeutik seorang raja nuturkeun nafsuna nuturkeun syahwatna sehingga jadi abid makana man ahabba kasimpulanana saur dina katerangan saha jalma nu mika cinta ka hiji perkara maka bakal jadi abidna tapi sawangsulna jalma-jalma anu bisa sabar maka li'an naon anal abda bisabrihi yanalu ma yurid wihana Ibu dengan syahwat jalma raja sekalipun akan hina dengan naon Bu dengan sabar walaupun abid akan menjadi raja. Wihande dicontohan tukang dagang butuh kasabaran, tukang tani butuh kasabaran, nu hoyong pinter butuh kasabaran. Sadayana rumah tangga butuh kasabaran, sakola butuh kasabaran, upami hoyong kesuksesan. Lamun tukang tani karek sapoe sabulan 2 bulan lah capek geus mung deui moal jadi. Lamun tukang dagang lah tiiseun wae geus moal jadi. Sadayana butuh waktu sareng perjuangan namina sabar dina yang hareupan kahirupan. Tabu sabaraha teh. Tah mudah-mudahan didugikeun aya manfaatna hiji-hiji we nya makolahna. Aku qauli hada astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.